Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, simkuring lanjutkan wasiat almarhum almaghfur lah ayahanda abah, ngalanjutkan wasiat tentang toriko. Walaupun lain ahli toriko, jauh kajadi ahli toriko, cuman sekedar kawasiatan titah ngalanjutkan ulah paremen teuing, khususna Banten, khususna pisan Tangerang, khususna pisan di desa. Nah, torikoh eta sulit lantaran torikoh mah tingkatan kedua setelah syariat. Syariat, torikoh, hakikat. Inna torikoh syariatun wa torikotun wa hakikotun fasma. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, torikoh anu di Indonesia ku para ulama dijadikan satu jalan khusus, sehingga dibuat satu organisasi Jakman, Jamiah Ahli Torikoh Mu'tabarah An-Nahdiyah. Jumlah torikoh adu terkumpul di Indonesia 45 torikoh nu mu'tabarah. Kula nyaritakeun kos kitu mengenang almarhum almaghfurlah Gus Dur. Ketika kaula ngobrol berdua-duaan, cek Gus Dur, Pak Kiai, ada idaroh aliyah, ada idaroh wusto, ada idaroh su'biyah. Ente mau ngerti kan tak? Maksudnya di pengurusan torikoh teh kos kitu, torikoh tingkat atas satu aliyah, torikoh idaroh wusto tingkat provinsi, idaroh su'biyah tingkat kabupaten bawah. Ye panjang mun kula jaritakeun eta. Tahun 2000 itu idaroh wusto baru 2 provinsi. Tapi setelah 2001 meningkat menjadi beberapa provinsi, bahkan su'biyah menjadi 450. Ieu cerita Gus Dur, ieu Gus Dur mah lain naon nya nama nyaritakeun kieu teh. Jangan kaget Pak Kiai. Nanti ada Cina masuk torikoh. Teu percaya kula masa Cina masuk torikoh. Nanti Cina masuk Banser. Nanti Cina Mas eta Gus Dur nu teu kaget kula